Benar-benar bangka waras ya Bayu. Dada ya panarajang dewek dada. Hiau, curilap. Harita Jayapati langsung nerajang ke si Bayu ngagunakeun na jurusna. Saukiu, kidak plos. Harita sakabe panarajang na Jayapati tengah plos kana angin. Karena tempat kosong lantaran si Bayu papabari cetan nyingkan karena sakabe panarajang na Jayapati. Saukiu, siat kidak plos. Hiu keduk das. Siat. Harita perep Jayapati ngablesur kena banget si Bayu. Tapi siat kap. Si Bayu harita newak. Dikelang lengan Jayapati ku lengan kencana. Dina tata gerak anu gancang si Bayu harita ngahantam kana dada Jayapati. Hiu jabet. Goblok sia. Carik jeg. Harita Jayapati ngacarik jeg mundur ka tukang. Suka Nyai. Eta Jayapati teh lawanan ku Nyai lah. Asa hampang pisan itu ngalawananana. Ku Nyai we lah ayeuna mah tarajang genya. Tatap si Bayu cemarita sabaraha kitu. Wulandari harita malikeun badanna ka Jayapati. Lanta para harita Jayapati anu ngadalik da menurut ka tukang teh ngaliwatan badan Wulandari harita dihantam ku Wulandari lantaran geus kapangaruhan ku elmuna si Bayu. Hiu kibrot jabe cedak. Harita Jayapati ngegorwok handaruan lantaran dipindo ku Wulandari kena paloba dada jeung kadona. Menikeun ka ngacelotrok kadona harita dipindo ditanggul ku lengan kancana Wulandari. Kabianan dijalbanina waktu harita nyaksian termasuk Basanti bisi wardi sapara kanca termasuk si Ambarawa ge kageteun lantaran Wulandari anakna Jayapati bet narajang ka Jayapati nyatana bapana Wulandari. Jayapati oge harita ngaranjuk kaget teu nyangka teu nyana tetela Wulandari anakna narajang ka manehanana. Naunan sia teh Wulandari bet nerajang ka aing goblok. Ari sia teh sadar ah. Teh sadar sia teh ah. Goblok sia kudu podaran mun kitu cara nama. Wulandari harita teu cumarita langsung aya tengah curulat ngahantam di bae kana dadana Jayapati. Serangan kaiji mah Jayapati masih bisa ngabendung tapi serangan kadua katiluna harita teu bisa ngabendung. Hiu kedugas, hiu copet, hiu goblok. Jayapati ngaguak di bae harita ngacarik jeung menurut ka tukang aya kana genep lengkahna buru-buru harita teu ditahan ku Basanti bi. Wulandari harita nyerenge seuri. Manehanana mah ciga-ciga teu sadar kana dirina nu matak nerajang ka Jayapati ge ciga-cigana mah memang teu sadar. Jayapati harita ngatur napasna, ngatur tenaga labisna. Disalurkeun kana dada nu geus kabeunangan. Malahan mahari kita ge nyabak kadona anu karasana nyeri cabada dihantam ku Wulandari. Sedangkan si Bayu pancu nangtung berejeng nyerenge seuri be. Kau terus terajang Nyai lah tong ngasa-asa terajang genya. Mun bisa melehkeun ta si Jayapati teh Nyai anggap musuh satru buyut-buyutan. Anggap musuh satru kabuyutan kanya terajang di Nyai itu terajang di tong diantap ke Nyai sok ah pindo. Ragatak Wulandari harta ngagunakeun jurus cecekan maut mangrupakan jurus andalan manehanana. Curilat sauk harita sukuna menikeun kalempeng harita dikajejekana dadana Jayapati. Jayapati rikat harita ngapendung ku leungeun katahuna. Hiu kerogas cari ceg harita mah Wulandari ngacarik jeung dua lengkah. Jayapati ge harita ngacarik jeg aya kana tilu lengkahna. Jayapati ngaranjuk kaget tetela tenaga lapisna Wulandari teh leuwih punjul tibatan dirina. Ragatak harita Jayapati ngagunakeun jurus iblis peteng. Reup di tempat eta harita ngadadak poek mongkleng butaradin teka tempo curug-curug acan. Sakabe jalma nu hadir harita mah kalibudan kabehanana. Si Bayu dina waktu harita pok cumarita. Cari cing kabehanana mentong kemana-mana cari cing. Ulah endag cari cing. Mang Durma cari cing, kabeh cari cing. Ngadenge caritan si Bayu samodel kitu kabehanana ge cari cing. Malahan mah harita silih cekelan leungeun sagala. Aki jalun ini asna silih cekelan. Mang Durma oge harita jeung kulawargana silih cekelan leungeun. Bajungkat oge harita silih cekelan leungeun. Jayapati dina waktu harita narajang ka si Bayu, lain narajang ka Wulandari tapi narajang teh ka si Bayu.
Tapi Wulandari temicen kesempatan anu hade. Manehna lagi harita ngagunakeun jurus jejekan maut teh. Sok senajan dina kayan poek mongkling pikeun Wulandari mah teu jadi halangan. Langsung harita jongan cerelat najang ka Jayapati. Jayapati jadi kandeg seranganana dikasih bayu teh lantaran dihalangan ku Wulandari. Nang segan serangan Wulandari harita terus sampai menekan kasing serukeun anggota badan Jayapati. Hiu kilak los, hiu keduk des, hiu kilak los, hiu jebrot cermet, hiu keblok. Cari jeung. Harita Jayapati geus kabeunangan di bae ku panarajangna Wulandari. Jayapati harita kakrot ngancing untuna meunikeun kasing terak-tek lantaran kesel ambek ka anakna nyatana Wulandari. Ayeuna mah cika-cikana geus mihak ka musuhna nyatana si Bayu. Sedangkan jalma sejen nyatana Basanti bisi waris saparakan cacaricing di henteu miluan teu pepilueun. Tapi dina waktu harita Senrata anu ngalakukeun tindakan. Senrata harita kokolepatan manehna ngagunakeun kacepatan gerakanana. Ngamaksud dek naon? Ngamaksud nyatana rancang anu kadua teh anu geus dibejakeun ku Jayapati teh kudu nyokot hiji kulawargana si Bayu. Senrata memang geus nyahoeun yen si Bayu teh bogaeun nini jeung akina nyatana Aki Jalu jeung nini Asna. Teu asa-asa harita siet cerelat. Si Bayu dina waktu harita kabongohan ku Senrata. Lantaran si Bayu mah anu dilindungina ku si Bayu memang lain saurang, tapi kabeh rakyat lemur panah teh dilindungi ku manehna. Ngan nyata kitu kacepatan gerakan Senrata teh kawilang gancang nakra teh oge harita siet kap. Senrata geus newak hiji tangtungan nini cerelat harita dibawa ka deukeuteun Basanti bi. Saha eta teh tetelah nini Asna dina waktu harita geus dibawa ku Senrata. Si Bayu harita nempok kolepat ninina kadeukeuteun manehanana menikeun ka ngaranjuk oge, tapi da kulantaran kecepatan gerakan Senrata dina waktu harita gancang. Nyaho-nyaho si nini teh harita geus pancunang tong we di hareupeun Senrata di deukeuteun Basanti bi. Cerelat. Harita Jayapati masih kena penasaran ngarangsek kana panarajangna Wulandari. Wulandari harita mah pakepis lantaran Jayapati ngagunakeun ilmu pinunjulna. Hiu gedug des. Siet. Kilak bos, hiu cupet. Harita dadana Wulandari dijejeg ku Jayapati. Jalik jeung. Harita ngacarik jeung menurut tukang ayakeun obat lengkahna. Setiap ditarajang ku Jayapati, pikiran Wulandari teles lasan kapeng inget kapeng henteu. Anu kabayang ke Wulandari mah nyatana bangetna si Bayu we. Teka mana teh kabayang menikeun ka kasengsem lantaran Wulandari teh geus bogoh ka si Bayu. Dina waktu harita kadenge aya sora nyatana sorana Senrata anu cumarita sangkan ngeureunkeun tarungna Jayapati jeung anakna. Sangkan si Bayu tunduk patuh ka manehanana. Gas. Ieu tarung teh eureunkeun Jayapati, eureunkeun ieu tarung eureunkeun. Eureunkeun heula ieu tarung eureunkeun heula. Jurus iblis patang tarik heula Jayapati, tarik heula. Lantaran dina cekelan kula ieu geus aya kulawarga si Bayu. Rencana kadua geus hasil Jayapati. Jayapati rikat narik jurusna nyatana jurus iblis peteng. Darilah harita brai caang we seperti tadi. Di hareupeun Senrata harita ini Asna geus dicekelan punukna. Malahan mah bedog dina leungeun katuna Senrata harita geus diantalkeun kana beheungna nini Asna. Si Bayu harita ngaranjug kaget kabehanana jalma. Nyatana mangdur mak sapara kanca sarua kageteun. Aki Jalu na waktu harita anu dicekel ku Aki Jalu teh dengan lain ini Asna, tapi jalma sejen anu dipindahkeun meureunnan ku si Senrata kadinya. Ini Asna harita ngalaper, manehna teu bisa cumarita sieun ku Senrata anu geus diantelan ku bedog palabah beheungna nini Asna.
Si Bayu dina waktu harita kaget manehanana harita mah teu bisa kukumaha. Saterus nama Senrata tepok cemarita. Yes, edankeun darung teh. Edankeun Bayu. Payahna eta ilmu anu geus diterapkeun ka si Wulandari lepaskeun heula. Lepaskeun. Sok ayeuna mah anjeun kudu tunduk patuh ka dewek. Kudu tunduk patuh ka dewek. Mun teu mah henteu tunduk patuh, wah, maka ieu si Nini Peot bakal modar, bakal ikocoran tina waktu ayeuna. Si Bayu harita bingung ku pilampaheun. Itu salah kieu lain, anu antuk nambah jurus anu geus ditempakeun atawa dipangaruhkeun ka Wulandari teu dilepaskeun. Gurubug Wulandari harita ngagurubug, manehanana culang cileng kakara sadar. Tetela manehanana teh cicingna teh aya di deketeun si Bayu. Dina kayaan kitu Ciapati teu pikeun kasempatan lantaran si Bayu aya dina kabingung anu pohara. Neunggeun si Bayu dina waktu harita ngagunakeun jurusna. Hiuk jebrol cirebet cenah. Hiuk gebrol. Si Bayu harita ngaguak manehanana ngarasakeun ka nyeri. Cari jeg, calik deg. Hiuk jebet. Harita dipindo deui beungeutna. Hiuk jebet. Terus-terusan harita ditenggel palabah beungeut jeung dadana. Ogo we si Bayu harita ngarasakeun ka nyeri nu pohara. Da manehanana lamun ngalawan bah geus pasti we Nini Asna bakal cilaka. Kabehanana ge harita menikeun ka bingung ku pilampaheun. Kitu kieu salah jeung diparentah si Bayu panan kudu aya parentah ti si Bayu teh ya. Mang Dur mau ge dina waktu harita mah bingung kudu kumaha carana ngaleupaskeun Nini Asna dina waktu harita. Serangan demi serangan Ciapati terus-terusan harita geuna pisankan anggota badan si Bayu. Si Bayu teu wani ngabendung lantaran Nini Asna bakal diparagatkeun nyawana lamun ngalawan. Wulandari anu nyaksian kana eta kajadian bet karunyaeun ka si Bayu lantaran terus-terusan harita ditenggel kudu jadi bapana. Mangkaning kakasepan si Bayu teh luar biasa, lebar teuing lamun terus-terusan ditenggelan. Numatak dina waktu harita Wulandari teh ngolepat ngahalangan kana tenggelan demi tenggelanana Ciapati. Hiuk gerugas. Harita dipendung ku Wulandari. Nanaonan si teh Wulandari kalakan ngahalangan kana penerjang dewek. Awas ningkas ya. Eta budak teh bakal dipodaran ku aing. Awas. Wulandari harita nahan kana gerakan Ciapati. Si Bayu harita ngusap getih anu ngucur harita tina irungna, anu kaluar tina juru bibirna. Tapi kulantaran si Bayu daya tahana kuat, tenggelan sageuteu mah jamak pikeun si Bayu. Yang dikalewihan jurus-jurus si Bayu teh, aya hiji jurus anu bisa nyagerkeun kana tatuna si Bayu dina waktu nu gancang. Tatu anu nyeri sakitu mah dina waktu nu gancang oge langsung cager deui. Tetela eta jurus teh memang luar biasa anu geus diwariskeun ku Panji Caraka jeung indung bapana si Bayu nyatana nu aya di Pasir Kuda. Mang Dur dina waktu harita ngaharewes ka si Guro, si Asad jeung ka si Juli anu kapeneran me aya di dinya. Kudu nyiapkeun panah cenah mun bisa mah tina jarak anu anggang. Koleset tiluanana harita ninggalkeun kurumunan. Saterus nama nyokot panah nyokot camparing. Manehanana ku koliwedan ya sanggeus meunang tempat anu hade mah. Si Guru Asad jeung Juli teh mentangkeun eta panah anu diala teh nyatana si Senrata. Si Bayu dina waktu harita pancu nangtung bari jeung neuteup ka Wulandari anu aya di hareupeun ngahalangan ka Ciapati. Nyai Wulandari keun bae akang mah teu kudu dihalangankeun bae antepkeun bae. Ciapati jika nanti memang hayang maehan ka akang keun bae nyai. Sok we nyai maka itu diuk atawa nangtung deket Ciapati jeung kitu. Akang mah teu kudu ditulungan keun bae jeung kitu nyai. Kitu jeung nyai he. Kitu. Wulandari harita netep sakedeung ngaliek sakedeung ka si Bayu saterusna mah malikeun deui teutepanana ka Ciapati. Wulandari mungeun pisan mun teh si Bayu tatu anu parna. Ciapati harita keseureun jeung ambekeun ka anakna nyatana ka Wulandari. Nya saterusna mah harita langsung ngacretek gantem kana dada Wulandari.
Tapi edas sakabe serangan Jayapati teh masih bisa disingkah jeung dipendung ku sapasang leungeunna Wulandari. Sok hiu ku kilak blos. Hiu keduk das. Harita meunikeun ka sing keredug leungeun katuh kenca teh bantrok jeung Wulandari jeung Jayapati. Terus-terusan we harita teh silih serang, silih robohkeun. Jalma-jalma ngan bisa nyaksian we kana eta kaayaan teu bisa nulungan naon-naon. Si Bayu dina waktu harita mikir kudu kumaha carana sangkan bisa nyalametkeun Nini Asna. Aki jalma harita geus dek lumpat-lumpat bae nulungan ka Nini Asna tapi da kulantaran dek lumpat teh ya dihalangan harita teh Komang Caca jeung Komang Kimong malahan bari cekelan rajang we kuduaan sangkan ulah lumpat ngabahayakeun pikeun kasalamatan manehanana. Ragatak si Bayu harita ngagunakeun kacepatan gerakan anu panggancangna. Manehana ngamaksud harita hayang nulungan ka Nini Asna. Si Bayu harita bisa ngarasakeun di tempat sejen aya jalma anu keur ngeker atawa keur ngarahkeun panah ka cirimna si Senrata teh. Si Bayu ge bisa nyahueun yen eta jalma teh si Guru Asad jeung Juli. Dina waktu panah dilepas kentang tuna bae si Bayu teh bakal langsung ngolepat jirimna. Sedangkan si Guru Asad jeung Juli manehna geus aya dina posisi anu pas. Kekeran-kekeranana panah teh geus digunakeun, geus diarahkeun hiji kana sukuna si Senrata, dua kana beheungna Senrata. Ya kulantaran beheungna Senrata teh katempo harita ku si Asad. Katilu nama nyatana kana palabah leungeuna si Senrata. Dina kayaan harita masih kena tarung nyatana Jayapati jeung anakna Wulandari menikeun ka sing corelat saterusna mah silih serang silih rubuhkeun. Siat. Harita ya tilu panah menikeun ngablesat. Ngablasur tarik pisan anu alat teh nyatana suku beteung jeung beheungna Senrata. Senrata dina waktu harita kaget lantaran aya panah menikeun ngablesat tarik naker. Dina kayaan kitu harita si Bayu ngolepat sarua harita teh nuturkeun panah milikna si Guru. Blesat, curilat, kolepat. Sauk hiu kuku, kolepat. Harita si Senrata teh kaget lantaran kacepatan eta panah teh gancang pisan. Nyaho siap. Srup hiji panah keuna pisan harita kana suku kencana si Senrata. Kurabok Senrata harita ngaguak. Bari jeung pedog anu tadina antal teh harita jadi ngajauhan lantaran kaget kebenangan sukuna ku panah. Dina waktu harita si Bayu ngolepat harita teh ngahantam kana dadana si Senrata. Kecepatan gerakanana leuwih cepet tinimbang panah anu kadua nyatana Asad jeung Juli. Hiuk ciubrot cengkang. Harita ngacengkang. Buru-buru harita teh si Bayu newak badana Nini Asna kep kolepat hingkahan eta patempatan ngadeukeutan harita teh anu keur tarung nyatana ka Wulandari. Siap serap. Eta panah anu kahiji nu kadua nu katilu geuna kana beuteung jeung di anu katilu nama harita anu diarahkeun kana beheungna si Senrata teh geuna teh kalahkeun ka kana leungeun kencana si Senrata. Atuh gorowok we Senrata teh kacida nyarina. Tilu panah geus geuna kana badana. Rikat harita teh si bontar nulungan. Berat. Eta panah teh dicabut atuh burial getih harita keluar tina beuteungna si Senrata tina sukuna jeung tina leungeunna. Pasan teh biga teh nyangka teh lah aya jalma anu bisa kana panah geuningan di dinya teh nyangka saco ngebuk oge. Kecepatan gerakan eta panah teh gancang, kecepatan gerakan si Bayu oge gancang. Ya sabadana harita si Bayu nyalamatkeun Nini Asna kacida bungahna harita ngarangkul ka si Bayu. Telila oge harita aki jalu nyamperkeun silih rangkul we harita tiluan. Si Bayu harita dilesotkeun lantaran dina kayaan anu rit, dina kayaan anu ngabahayakeun mun teh mah terus-terusan silih rangkul. Sabaraha kitu si Bayu harita nulungan Wulandari lantaran terus-terusan harita disarajang ku Jayapati ngagunakeun elmuna. Kolepat, hiu keduk das, hiu jobet. Harita tenggelan si Bayu kena pisan kana dada na Jayapati.
Si Bayu harita ngajakan ka Wulandari nyingkahan rada jauh ti eta patempatan. Celang harita pancu nangtung di deketeun nini anjeun akina. Wulandari harita diajakan ku si Bayu cicing di dinya di deketeun manehanana, malahan mah leungeun kencana dicekelan ku leungeun katauna si Bayu. Wulandari harita ngareret ka si Bayu anu pangawakan teh ka kercangker berijing sembada, malahan mah neuteup kana beungeuten si Bayu anu kacida kantengna kasetna. Begitu oge bisa kaharti Wulandari teh memang geus kasengsem geus ngancik tresna ka cinta dina hatena Wulandari. Allah, waktosna parantos saya para kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.